kongres awangkong teu beres. beres sim kuring teh bagja pisan Nomor mata suta kalasan di studio teh rempeg pisan kasumpingan dalang Acep seniman ongkoh dalang ongkoh seniman kumahanya bingung aya Kang Reni sang dosen di Naning pemain lama unggulnya ini. Karasanina asal tadi teh itu bintang tamu ya Jurkam nah ai juru kami juru penembang juru kama juru kampung juru kawi kamasur kam teh eta seniman kamasur teh kayak main dia bah tadi kaudang di mana we ayana kongres kawangkong teh beres-beres urang etang-etang ngaguar pengalaman we nya ieu beres pengalaman anu tangtos saya nu kaalaman tah itu kaalaman mah sanes pengalamannya acan ting salami Kang Randy ieu mah teu apal bisa bahasa Cina udah kamari mah kanyataan eta ya ngobrol we urang kieu we cicing jadi orang Allah kayak gitu nama ngomong naon sih kira teh ya dalang kitu anu emang ada dalang bahasa Cinanya insyaallah baru di sana ya di Cina nama moa atuh rasa dibalik Cina make bahasa Sunda lohok tapi gitu singkat tadi kumaha eta ketakna atau sejarah bisa bahasa Cina gitu sabaraha bulan eta diajar Ari proses nama 2 semester setahun waktu kuliah yang alhamdulillah yang beasiswa alhamdulillah gitu jantan kelinci percobaan terus maksudnya buntutan jantan kedah survive teh eta kedah biasa adaptasi teh eta terutama bahasa upami diajar pisan nama tiasa pisan nama justru di luar ada di kelas mah mung grammar na unggul gitu. Vocabulary. Nah, itu. Namanya teh bahasa Inggris mah vocabulary. Vokal nya kieu orang Sunda mah hese. Vocab. Tanya ari tiap lebih non jorang gitu. Jorang dia. Vocabulary. Ini mah marantika. Vocabulary. Ese bahasa Sami sapertos misalkan nu diajar musik kata-kata ese mah ya teh di luar. Gitu. Dan lebih cepat nama di luar dibanding di kelas mah dasar-dasarna. Jadi praktek gitunya. Nah, langsung. Jadi itu baku juga bahasa Inggris upami ngapalkeun kalimat baku mah da memang susah. Kudu langsung praktek. Gaul. Anu liurna teh aya sengtiau. Ari abi mah karasa teh cetiau. Kuitiau. Meseng tiau teh siga sapertos intonasi gitu. Jadi lagu tahu intelek juga. Jauh dialek. Intonasi aya nu kahiji, 2, 3, 4. Eta teh beda arti aya nu sami pengucapanana tapi nadana benten. Oh, tata rumit oge nya. Lieur makana. Aduh, lamun ngomong di nu nada barang misalkan da beda jeung ngebeda. Jangan ge aya di nu barang kaulanun. Nah, di nu opat kaulanun. Nah, eta leres nuhun. Komo deui katami ku istilah-istilah di nu wilayah musik, budaya, benten euy. Gitu. Beunghar nya upami eta bahasana kan aya kata sifat itu sabaraha hiji loba pisan grammarna seueur pisan grammarna jadi ya siga di urang belajar bahasa Indonesia sih kumaha kepala Reni mau dibuka cigana dia bahas dia teh kanji bahasa kanji dulu gitu saya nanti muka ruko aya pohonna eta pohon kumaha aya pohonna aya wae ulang heula gitu. Ulang heula. Kadang sok ieu sapertos waktu saya tangan anu narasumber di Tiongkok langsung ka dieu. Kadang
anu disebatkeun ieu ke mana arahna. Tapi pas ujungna Oh. itu aya kata-kata kunci anu biasa diserap maksudna kayak gitu. Oh, yang penting mah maksudna nya. Gitu. Siga abdi kan nyamahkeun teh cenah. Nah, sih Mat- ditebak-tebak kita teh aduh alhamdulillah terselaminya orang ini Ya. terselami dua Dina ngagoongkeun pokokna mah. nya Sawal Hapit Raja gong. Srek di mana tapi dia tuh manco wae mana yang ka manco. itu salami yeun untuk ka kongres teh milarian heula Soalnya eta heula salah jangan salah ngumpulkeun teh. cing salira saurang bulannya urang apa pangi kamari Kamari, dua Sareng bolos sarewe minggu teh.